duaan upami kaaya palantar mama sana anaknya sataacan hidup ngalengkah anu leuwih jauh pikeun ngalungkah sagala leuwih tangga pilari hidup duaan pidona Gusti anaknya berjalan hidup duaan mundur dihampuran mundur pidoa pilih bersama margi urang sebukusin aja nyuhunkeun ridho sareng dewek ieu nyuhunkeun pidoa tinggi mangga gerasa sambat kan agung ikhlaskeun bersihkeun niatkeun ku hatinu ikhlas. Ibu anak Prabu cerita sidin abdi dan ieu ka ibu kaya sanesna kita hiji nega ridho ibu nega sihapun kan ibu rumaos abdi arben dosa ka ibu dikawit abdi dikandung ku ibu salami sasi juga gubrak abdi dilahirkeun diorok abdi diibakan dirurus diasuh dimulai termasuk abdi kesini kita gitu dikawit abdi dan kemuran kainan anu lucu ketika abdi ayeuna dewasa mungkin aya tingkah pola abdi ngajengekeun ayeuna kadang kanya asli itu tetap nanging silahkan duplikat dengan dia pisan dan biasa pulang dari makan naon duplikat sareng kasih ke ibu angin yang agak turun kan keagungan ya Allah ya Rabbi tiga asih ibu kami saku Muhammad dengan nikah kasih sareng nikah dan kasih ibu sekali ini hamilkan hati geus kasep anak ibu hampura ibu tekun penta doa ibu tekun penta jangan bulan obat gelas geus kasep ibu ringas hampura ku ibu doa kepisahan geus kasep geura miang geura payunan tuh kehidupan geura pilari kebahagiaan hidup duaan anak kita udah bisa begitu hati ibu maka garis kasih rangkul ibu hidup kalian ibu tunggu rahayu bapak tangkal derajat kasih garis maka dirangkul ibu maka ngadek kasih garis kasih garis maka ayeuna tepangan apana sewang-sewangan lajeng sedepuh dina pangkonan apana sewang-sewangan apa dama-damaan abdi haturan abdi dina ieu siga garisan kaasih terkanya apa katampi ku abdi nanging hapunten abdi ajan tiasa urang tarima sakumaha jasana apa kiwari abdi pantas rumahkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala itu sakit tenang ku apa didoa mudah-mudahan rumah tangga lanjut dua anjing jeung kebahagiaan karena sayang wadah lalu paskan keasih di apa sareng ibu hatur nuhun teras ngadeg cek dan teras ngadeg bagari indung mutu ngandung bapak mutu ngayuga nyaeta mertua ibu sareng bapak mertua masing-masing mangga neng dita kapal dia sep alam kapal itu mangga sedeku dina lahaman ibu bapak mertua upami itu biasa